ablahu tapi bener-bener loba pisan si cincang nate. Ya lu ka mana wae atuh baru kan tepeng itu merenya kasih kami di baso si Mas Tantu teh basona ni baradak ieu sagede ablahu. Hargana teh mah dari 15 ribuan aja lamun nu badag ieu mah 25 apa 20 kan bukan nama teh aya hargana geus kami berekeun. Tong ngabumbuana sing ngakon mistasa mah mega mantap terus samana dikucurkeun heuh. Orang tinggal di teh alay sia ieu teh salah baso teh dibadag-badag teuing ieu teh. Aya ngamuk geus mamanya mina mendingan kieu ieu teh mina terbuat dari naon atuh mang ieu teh. Ayeuna mah urang beulawe teh si baso cincang jumbona heuh. Edik ba 50 juta kali barudak ieu teh mah badag-badag teuing. Wow bener-bener ieu mah sia cincang teh bener-bener loba pisan bener-bener merajalela. Ya lo mang pantesan we atuh ni rame wae atuh cincang lagi ni teu beak-beak ieu aing mah aya di wae ieu teh. Kumaha deui Bandung keur hujan-hujan tiris-tiris siga kieu mah lah sia bener-bener paling ngeunah ngabaso atuh. Masya Allah tuh 20 genep ribu sakieu mah tuh bener-bener worth try atuh pantesan we Bandung mah ngeliat wae. Udah jeli asing atuh waduk ha. Teh mendingan